Raksa Art Production. Gening hari orang kurang ilmu mah teu boleh kabawa ku perbawana setan jurig ngaranjing kana diri ieu tanana urang teh kurang iman lamun kana mah iman kanu kawasa pamohalan kaasupan ku setan bageur leres kaula nun eyang hapunten ayeuna mah cu jung geura lumaku malah eyang ge moal tingaleut sabab hal ieu teh lamun lain eyang pribadi anu bakal nyalsekeun pamohalan bakal beres masih kena loba jurig anu nyiliwuri setan anu minah rupa iwal ti eyang sorangan anu bakal nyampuranakeunana hayu jeung eyang aya lumampa mangga tak resana wiku Kang Linuhung kairing Arjuna putra penengah Pandawa kaping kalih Kang putra Abimanyu sadayana samya lumampah tomena ka nagara Matukara rawuh ka wilayah Amarta sejak nyalsekeun sagala rupi pasoalan anu tumiba di negara yo bagus lampahipun nenge sang weku ganti awara pocapa sapranya ta urang kocapun eng satengahing marga Laura Semar Batranaya Asta jeung Udawalen nalagareng sami miharsa Abimanyu anu parantos sebentar aja kapanggih dulu ku ilaing jang boro-boro kapanggih Pak lain Bapak geuning itu juragan urang juragan Abimanyu juragan Arjuna ulih teng Bapak buset teng itu manehna ju ay nya geuning bu bagia gamparan juragan abdi nun Kakang Semar abdi nun ayu urang mulangkan mangga gamparan juragan abdi sabab masih kene aya pasoalan anu perlu disalsekeun ay geuning sareng sawi ku gambaran juragan abdi leres Kakang Semar mangga Bahuma baikan sama kami dipaksa pisau menolak
Kersana sang uwiku rauh sadaya para pangagung nagara Madukara sampun dumugi dateng arasa ing pangkonan sang Sudewi Warasubadra rawuh satria malajang tengah Gatot Kaca anu nuju sami nangis mangadeni raharsa pangandika Arjuna Bapa Mas please pojok Kakang Subadra ulah rek dipake leutik hate. Sanajan Kakang sorangan, asa piraku teh teuing teu percaya ka salira hiji istri anu satia. Atuh jeung sajabana ti kitu deui asa piraku paman teh teu percaya ka hidup Mas Putra Raden Gatot Kaca. Istu matak paur ku kersa jeung rupapmu paman bok bilih. Sesumping na paman ngalajur nafsu ngumar amarah ngadamel tinakan kaputra istu matak ajir kaulan. Hal ieu nyata nu salah teh. Lain hidup oge lain Mas Putra Abimanyu. Tapi nyata aya nu ngancik dina dirina mangrupa raja ning siluman raja ning setan permoni nyatana. Kukituna Raden muga ngahapunten oge bojo Kakang sakabeh ngahapunten ka Abimanyu. Aduh, anak Ibu Raden. Dedeh teh nya ate nganakina pujaan hate ibu pribadi cu. Ibu teh ngarasa risih bari narempan sok sieuna kumaha onam nu tumibak ka diri hidup pribadi. Malum apa nari munguh manusia mah aya paribasa leutik ringkang gede boga ngasoksieun aya kajadian nu tumibak ka diri hidup sorangan. Dedeh teh anak Ibu Raden. Kaulan Ibu hapunten oge Kang Gatot Kaca hapunten reh panjenengan. Samudaya ning kalepatan lahir temakane batin kaulan.
Ay gamparan juragan abdi Numawi ngeran sing aratos atos nun di dunya teh seueur gogoda di dunya teh seueur dodoja sawang sulna atuh upami salira paduka sadayana dina danget ieu tiasa nahan gogoda tiasa nahan dodoja anu yakin bakal aya dina mulya turaharja nun jabot kawilanun Kangjeng Abah si atah adonan nasihatnya dulu atuh ngiring bingah kadunungan kulan anu namanya pisan samalat gitu dah ya. Jadi dangat teh numawi sun abdi bari teu maros kaagan kadunungan abdi juragan manyu kulan numawi kitu teh kulan teh di mana kulan teh ngadanguna eta hal teh kulan tiwal ti kersa jeung Romo Uwa Sri Betara Kresna kaulan pamohadan kulan abdi mah geulah ieu kakasepuhan manawi ayeuna mah urang warah we tak Kresna teh galamun pituin Kresna mah Wisnu Kanga Betara asaku pamohalan kitu nyalaku nyeun fitnah nu teu munasabah ayeuna mah ceuk ingetan kula urang datangan ka Dwarawati cenah teu wararani ngawarakeun aneukeun najan geus kolot model kieu Juragan. Aduh, aing kolot model gitu rek ngajak gelut ka juragan barakacak. Iya pikir kuy laing jelema geus taweh woh kitu. Geura terempo rek ngajak bitotama ka juragan barakacak naon teh? Barak nya barakacak. Hese ngomongna euy. Ka juragan yang menjadi kepada barakat nanti kajuragan dua berapa ingin berkat tuh cing hese nyebut juragan berkat Kresna teh nyaletanna borok nya sun eta kulan kajuragan Darwati kulan mohon eta abdi cacan di keroku emas kulan kadah ku emas atau nabi ku beling kulan mangos dulu ulah horoi bae ilaing jam isana suri bapada kenyataan jelema mah guru bukti ayeuna setiap tangkal kayu geus ropoh geus moal bisa dipake tihang jalma geus kolot model kitu boro-boro diajak lut balap lompat jeung aing moal tengah hegak atuh ludes terus nyaho dik mah cepo ulah sok ngahina basa ka jelema mah deuleu najan kami geus kolot model kieu lain wani ngahucuhkeun kana gelut teu pugu ari kolot manu dipandang gelut teh gelut pangarati nu ngancik dina diri gelut pangalaman nu geus karasa kuraga sorangan ngagelutan hawa nafsu anu bakal nyilakakeun raga sukma jeung sajabana bisi teh model maneh gelut bayi jeung teu puguh gelut ka jalma ku tanaga goreng patut nu kitu ngalajur nafsu ari keur dikolot mah jauh tanah ka langit saperti bapa maneh Lurah Semara Badranaya moal daekeun gelut tanaga kantenan pangaulaan Batin. atuh ayeuna mah geus tong kudu make parebut catur paloba-loba beunang urang buru-buru ka nagara Dwarawati urang tepungan tas Sri Betara Kresna syukur lamun bisa diwarah dalah ningang dina henteu urang warasa kumaha mistina sabab hal ieu teh bakal aya kajadian nu teu dipikarep ka dirina pribadi kitu ceuk pikiran kula mangga gambaran juragan abdi ieu dunungan abdi kumaha nu mangga enga oke ka juragan Katut Kaca ngiringan pangersa moal bani baha kana tinimalan kanggo putra panjenengan Gatut Kaca kaulan
O pamilaras nina dengan tuduhan mutlak kasatria malajang tengah Gatot Kaca. Oke Gatot Kaca bakal tanggal walar karena kejujuran hidup pribadi. Kantenan pula. Lajeng baik sadayana para pangagung. Abot lo mampah kadwarawatin para Sri Betara Kresna. Ieu kersana Srinata Praja Dwarawati kasonong lenggahing sitengil binaturata sineba wonten Setyag arsa pangantika sapranyata Sri Nalendra Bapak Yai Setyaki lalu nih Kade Yai sing ati-ati taliti iatna lan bijaksana dina nguning ngaraksa ngajaga ieu negara utamana keselamatan diri orang sadayana Yai lalu ningil resen di kengiringan pangersa mual beribah karena terimalan jeung sajabana tikitu deui anu perlu kurai kauningan salian ti pasoalan negara oge pasoalan keselamatan diri orang sadayana sing iatna barang nuju raos ngandika selo kaneng inang durung abang anglodah durung tumiba saprap tanepon sompeng ene sadaya para pangagung sami lumam Kasep Arjuna Sakseni Mas Putra Gatot Kaca ulah jauh di awang-awang Raden lenuning daya telan mangkluk anu jujur lain manusia nu sajatina istu iblis jeung setan katingalina bener Sri Betara Kresna tapi jiwana jeung batina mah lain manusia lain jalma anu tukang syirik pidik jail kaniaya iren pinastren jalma anu tukang mikaresep kana jalan anu teu bener lampah nirca tina kautamaan atuh kituna ayeuna mah eueuh deui pimusuheunana iwal ti diri kula najan geus kolot model kieu yang itu oleh yang syirinya nih gitu kan ya gitu aki-aki model kieu yang gelut buahnya lahiriah dah jelema mah model kieu mah cadu teuing kudu meunang sekali nampil kusak bengek ongkoh meureun batu ongkoh atuh eta urat jeung geus kulit naon teh urat jeung kulit tara rembong bari jeung peot kitu huntu taweho ompong eueuh jiji acan kumaha barang dahara model kitunya bareng kudu dibebek teh mah ada kaing pangalakeun keong racun nu liat ulah kitu dala bisi doraka sia teh iya keur mah hayang aing malamun aya doraka meuli aing da kitu tah di mana anu dagang doraka sih nambah nu aya we aing mah doraka kagok di dunya ulah loba omong cepot Sakseni kumaneh deuleu daya telakin lain manusia nu sajatina mangkeluk tukang tipu lajeng bae Sri Betara Kresna dejamak mastakana nyatana ku sangweku Kang Linong Resi Ajar Sakti barang dejamak mastaka leungit wujud Sri Betara Kresna nyata pulih deka jati pulang dari ke asalna jang gelek dadia sang weku drona heng pertapan sekali
ampun aja. Wirang mama aja. Waduh. Kan? Ya aki-aki jagoan. Wih. Pakai kepercayaan. Paingan sasalan. Uy. Kuaing ya bedog. Sunatan wae gitu kuaing. Benar euy. Jelema hidang teh lain ku kolot tungkulnya. Jelema nu teh hidang maksud dewek lain budak tungkul. Kolot teh aya nu teh hidang model dolna gitu teh. Ya ampun mama mah gitu teh nyoba. Nyoba banget sih ya nyoba. Ku aing sia lamun lain hari pendunungan ku aing geus kempesan ku aing hirupna deui. Ari itu satu jadi juragan Sincaki itu. Lajeng dijamak mastaka Setyaki. Leungit tujun pulih ka jati pulang ka asal dan dia bang Aswatama lo mah. Atuh Gatot Kaca barang ningali bang Aswatama musuh bebuyutan. Lajeng Gatot Kaca nyirorot ka dia pasar de jamak mastaka bang Aswatama de carak nambah ka Jomantar. De Jomantar de buntang banting kana ping-ping. Kalain dirag-ragen kalemah. Kurang ngajar nyempit na bangsat. Biadab. Mati apa? Tobat. Gan mecing gulan abdi gulan. Mecing gulan. Aduh sugan des mangkluk model gitu gulan dah. Ngurus tunjung jadi pajak tungkul nyapaikeun dewek bangsa teh hampir we berbahaya dunungan dewek. Bercilaka sadaya. Waduh berkhianat aja jelema teh. Menikuat barber teh jelema. Sial dah. Ringkus agan paehan hade ka itong kapamang. Bakal jalan nyawana kudri kaula. Bakal dipetik patina kudri kaula. Mang kesaksi ku sampean. Tobat. Mas Putra Gatot Kaca ulah rek ngalajur nafsu model kitu, nafsu mah mata kaduhung amarah mata kanyaka. Atulura Semara Badranaya barang aningali kajantenan anu sarupik kitu. Sanes baik ku ewad manah nanging istu ngahulang ngaraga meneng. Aningali kasangawiku netep kana pamunten terus rasa kana ati sanubarin. Lajeng kulura Semar Badranaya sang wiku dirangkul bari ditubruk disembah sampeanan ngeran juragan abdi. Da subanga ieu jisim abdi lurah Semar Badranaya nu nyangakeun semapang bakti kahonyuk dampal paduka dalem tiluhur sausa pramut dihanap sahibas dampal. Mugi gamparana kersa ngahapunten dina samudaning kalepatan jisim abdi ngeran. Aya sanesnya panuhun mugi gamparan sakali de ngahapunten ka jisim abdi lurah Semar Badranaya anu pantes kumawantun sumeng melengong. Mangga kersana ieu lurah Semar Badranaya nubruk kana pangkonana wiku bari mapatkeun pangawasa. Dabubuhan Semar gelar ka alam dunya lain samata-mata sakadar ulun kumaula. Ananging Semar Badranaya nyata istu jadi manusia nu sajatina. Barang disemah ku Semar Badranaya leungit wujud sangweku janggelek malih warna dadias ribet arak kresna praja dewarawan. Rai Arjuna adika. Untung Yai ngagaduhan sifat toeksa. Untung Yai ngagaduhan rasa.
cacakan upamayai ngalajur nafsu ngumbar amarah kena pengaruh anu teu puguh moal buat jadi korban nu jadi anu akibat ku perbawana setan anu ngaranjing kana dirina ku kituna kasaderek rawuh kasana kadang sabondoroyot kula aya panuhun ti diri kula pribadi mugi aran dikasa kabeh sing pangernya iman ulah kabawa ku sakaba-kaba ku perbawana setan atur saja banati kitu deui anu dipamri ku diri kaula sing arati-ati sing sauyunan sing sabilulungan di mana aya hiji hal anu sakirana penting dibahas penting dibadamikeun aja kula badami sangan ulah aya hal-hal anu teu dipikar untung lamun heug dina waktu ieu kabeh ngalajur nafsu moal boa sadaya ngajadi korban kakang semua kaulang haturkeun reh bunuhun laksa ketik kabingahan kana jasa-jasa sampean geuning buktina beres resna ieu nagara teh teu cukup ku para pangagum hamba rakyat mutlak milu andil ku kituna sakali deui kula ngahaturkeun nuhun Akma putra Pandawa sadayana gamparan juragan abdi bawiraos emutan parantos nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama amang penetik senebaran sari totuk lawang sigotaga